Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahul wusula ila musyahadati anwarihis saniyah wajtabahum liirsyadil khalqi wa ib'adihim anil wasawisi syaitaniyah waja'alahum abwaban liman yuridul wuluja lihadratih wa khassahum bil ma'arif wal asrari min baini khaliqatih wa aminahum fi kitabihil muqaddasil maknun biqaulihi ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Khatim al-Mustafa bil Muttalib ibn Hashim ainir rahmat rabbaniyati siratilahil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa biqdarihi al-azim amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam taraktukum 'alal mahajjati wat tariqatil bayda. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para habaib baik luar negeri maupun dalam negeri anu kusim kuring dimulyakeun para wali-wali Allah nu mana aparatur pemerintah alhamdulillah ruh nama hadir Bapak Gubernur pasti hadir Bapak Bupati hadir Kapolda hadir Kapolres mata dingges korban jeung dandim hadir kabeh leuwih-leuwih teu disangka simkuring ningali bayangan-bayangan Habib Lutfi iyalah demantek kadang-kadang aya semacam kaget lain eta bae. Jadi hese nyarita keunana. Henteu rek nyarita keunana naon ieu mah.
sebab kula mengan sakadar katitipan wasiat amanah lanjutkeun lebih cepat lebih baik. Siapa kemana aja? Singkat maksudnya ngan sakadar merenyaho bahwa dalam tata cara kehidupan manusia menuju Allah eta adalah melalui tilu. Hiji syariat, nomor kedua thariqah, nomor ketilu hakikat. Wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi kula. Jadi orang menuju Allah dituju Allah bakal kapanggih ngan kapanggihna aya anu ditetepkeun di tempat anu indah, aya anu ditetepkeun di tempat anu hiji deui. Ente aya anu indah apa anu hiji deui? Pastilah. Pasti. Bentak ieu ti kamari ge teh hayang buka tempat nu indah. Teu karasa urang teh dibawa ku karomah. Padahal ieu teh geus dijaga unggal jalan. Tapi ente daratang ieu karomah. Ai hayangnya nyaho tah karomah teh kos kitu. Masya Allah. Urang nyaritakeun karomah orang ente mawa mie karomah. Nah, iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iya urang kudu bersyariat menuju Allah. Aya syariat Islam ngaran. Di Islam aya syariat kitabna fikih sasaranana jasad. Sasaranana fikih mah jasad. Gelarna ialah abid, pagaweana ibadah. Bagus jeung gorengna eta geus ditentukeun nu bagus teh ngaranna wajib, sunnah, mubah, soheh. Lamun nu jorekna di ngaranan haram, makruh, batal. Lanjut urang karena iman eta iman. Nah ieu kitabna tasawuf jurusanana kolbu, jurusan thariqah sasaranana kolbu. Gelarna engke ngaranna zahid, pagaweanana ubudiyah. Nu katilu ihsan, eta ihsan elmuna ngaranna ilmu tahakkuk jurusan hakikat sasarana roh. Gelarna engke ngaranna arif billah, pagaweana ubudah. Horeng awak urang teh tersusun tina zahir jeung batin. Ku ayana tersusun pengurusan anage atuh kudu teratur. Pengurusan zahir fikih, pengurusan batin akidah, pengurusan nu leuwih batin deui ialah tasawuf. Geus engke urang aya Islam, aya iman, aya ihsan. Lamun jelema kakarak ibadah dina Islam doang capek, ibadah teh capek lantaran teu make hate. Maka ieu mah gambaran bae ya, gambaran ya supaya jelas nya.
urang teh di jero agama Islam, belajarlah agama Islam fikih. Wuduna nu bagus, salatna nu bagus. Ketika urang geus belajar make aturan-aturan fikih rapih engke salatna ngan teu husu. Teu husu salat, rapih salatna. DPR rapi salatna, malah kopeahna geleh-gelehkeun kori. Pejabat hararebat, beuh bajuna ge merekna ge takwa. Hararebat lah pokona mah. Beuh penyanyi ngelehkeun wali, bajuna ge ngangsar ka handap. Salat tara rapi, tegar targep Allahu Akbar. Tetapi hatena anu di pamerintahan inget bae ka Covid. Iya hate, iya hate tah iya hese. Masya Allah karim. Anu polisi inget bae ka priwit. Tentara inget bae ka caksiata. Haji Pendi inget bae ka kakarunggoni setan teman. Iya macam-macam. Nah lamun urang iya kuari ibadah dengan sakadar make Islam doang seperti eta KBG. Kiai yayasan ngan sakadar nyaritakeun dina hatena teh administrasi bae. Keur salat teh di jerona pinuh ku administrasi. Tuh, siap. Bener? Karena itu BKB. Teu saha. Baik eta penyanyi, artis, pemerintah, polisi, TNI, termasuk kiai. Kitu bae kabeh dina Islam. Rugi urang teh lamun salatkan kos kitu dan capek. Hanas tarang, hararide. Padahal ieu teh eueuhna naonan. Maka supaya konsentrasi kumaha atuh ieu teh angsongkeun ka ilmu thariqah. Mulailah menata batin, ngaleungitkeun sifat madmumat takhalli ngaranna, ngadeukeutkeun sifat mahmudat ngalaksanakeun sifat mahmudat tahalli ngaranna. Setelah takhalli dilaksanakan, tahalli dilaksanakan, timbullah tajalli. Manteplah sholat. Baik eta polisi ketika geus tajalli, weh tekun sholat Allahu Akbar. Padahal polisi dibawakan doser nyana keur sholat atau panser atau mobil naon deui nu aing teh nyaho sia nyaho teh tetep bae muarobah lantaran di jerona geus aya penataan rohani. Ketika seorang kiai walaupun di yayasan tapi nyana bertorikoh, yayasan tinggal yayasan ceuhil tama kos kitu horeng di jero kolbu aya Allah administrasi teh teu kadele. Tuh pengusaha tinggal pengusaha lamun memang manehanana bertajali tentrem Allahu Akbar. Berbagai golongan baik data DPR maupun PNS ataupun kiai atau polisi atau TNI presiden sekalipun lamun di jero kolbuna tajalli geus mantep. Ieu wadahna jurusanana thariqah. Mantap sebenarnya lamun urang bertorikoh kabehan mah tararenang. Doakeun presiden urang supaya bertorikoh. Doakeun Kapolri urang supaya bertorikoh. Doakeun panglima urang supaya bertorikoh. Ai nyana bertorikoh ai kiai henteu. Nyana ka sorga ai kiai ka neraka. Jiatun teu kituan ieu loba. Pejabat ka sorga, kiai ka neraka. Ulah nilai kaki fodoli biasa bae sih, biasa bae, tenang bae itu, makan lurak lirik teh gitu ulah. Tuh kan, nah iyalah thariqah
Jadi zahirna ditata sedemikian rupa melalui penataan syariat, batinna ditata melalui penataan thariqah, berjalan bareng syariat jeung thariqah. Komo lamun haju langsung wusul ilallah hakikat, maka jadilah satu bahasa anu ngetren asy-syariah bila thariqah atau bila hakikat atilah, wal hakikat bila syariah batilah. Syariat tanpa hakikat kosong, hakikat tanpa syariat salah, kudu bareng berjalan. Maka kelahiran thariqah berbarengan dengan lahirna agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memeh Kangjeng diangkat jadi rasul, Kangjeng teh tahanus khulwah, menyepi diri ninggalkeun keramaian Mekah. Saat eta orang Mekah teh keur meujeuhna kagoda ku nafsu-nafsu jeung syahwat, Kangjeng Nabi mengasingkan orang-orang Mekah, ngasingkan kehidupan Mekah menuju guha Jabal Nur. Indah sorangan Kangjeng. Mantak orang lamun encan bisa ibadah sorangan encan jadi. Haji Pendi lamun loba jelema salat duhana rakaatan. Terus bae satungtung aya jelema mah. Jelema tilok salat duha. Zuhur ge hampir-hampir. Salat, masya Allah. Nah, jadi berjalan bareng. Nah, cuman besi salah thariqah teh lantaran kumaha anu nyiptakeunana thariqah teh ujung-ujungna tujuanana sarua wusul ilallah. Ayana kitu kudu aya silsilah jelas. Wa man lam yattasil silsilatuhu ilal hadratin nabawiyah fa innahu maqtu'ul faid wa lam yakun warisan li Rasulillah wa la tukhadul mubaya'ah wal ijazah. Di mana do teh nyambung silsilahna ka Kangjeng Rasul. Hiji maqtu'ul faid pegat. Dua lain warisan li Rasulillah. Nomor katiluna temenang beat ka jelema nu model kos kitu. Silsilah teh lain sakadar silsilah. Silsilah mah bisa bae kurang ditiru, bisa bae kurang dipaling, tapi bimbinganana mantak Rabbul Izzah Allah manggil malaikat Jibril. Jibril sampaikan ke Muhammad, sampaikan ke Kangjeng Nabi. Di Kangjeng Nabi ngabimbing Sidina Ali, ya Ali taat. Hai Ali kadir, silalah Sayyidina Ali. Cak Kangjeng Nabi, agmid ainaika perem, wadmum syafataika balem biwirna, a'li lisanaka tangtungkeun leta anjeun, gol Allah. Maka Sayyidina Ali dibimbing ku Kangjeng Nabi. Setelah Kangjeng Sidina Ali dibimbing ku Kangjeng Nabi, masya Allah boga perasaan anu lain. Sidina Ali terus ngabimbing deui ka putrana diantarana Sayyidina Husain, di Sayyidina Husain terus ka Imam Zainul Abidin, di Zainul Abidin terus ka Imam Bakir, Syekh Muhammad Bakir terus ka Syekh Ja'far Shadiq, di Ja'far Shadiq terus ka Musa Al-Kazim, terus ka Abdul Hasan Ali Hakari. Tidinya diturunkeun deui ngabimbing deui ka Marufil Qurqi, ti Marufil Qurqi ka Syekh Sikti, terus ka handap ka Abdul Qasim Junaidil Baghdadi, Abu Bakar Shibli, kus ka Abdullah Tamimi, terus ngabimbing deui ka handap Abdul Faraj At-Turtusi, ngabimbing deui ka muridna yakni Abdul Hasan Ali Hakari, ngabimbing deui terus ka muridna Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Mahzum, nurunkeun deui ka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Di Syekh Abdul Qadir ngabimbing deui putrana Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz ngabimbing deui ka muridna langsung ngaranna Syekh Muhammad Hatta.
terus ka Kiai Syamsuddin, terus ka Kiai Syarifuddin, terus ka Kiai Nuruddin, terus ka Kiai Hisamuddin, Waliuddin. Ti Syekh Waliuddin ngabimbing deui Syekh Hisamuddin, Syekh Hisamuddin ngabimbing deui murid Syekh Yahya, Syekh Abu Bakar, terus Syekh Utsman, terus Syekh Abdul Rahim. Idinya ngabimbing deui ka muridna nu ngaran Syekh Abdul Fatah ka Syekh Murad ngabimbing ka muridna deui ialah Syekh Syamsuddin Syekh Ahmad Khatib Sambas ka Syekh Abdul Karim ka Syekh Asnawi Caringin ka Syekh Kiai Husain cerita ka Kiai Dahlan bin Arja, Kiai Dahlan ka Kiai Arsad, Kiai Arsad ka Abah kula Abah Haji Dimyati bin Abah Haji Romli. Ti Abah kula sekedar nitip, lanjutkan, lebih baik lebih cepat. Maka seputar haul simkuring bantemi boga jadi masa kadar titipan nyanggakeun sadaya-daya yang mandut Tuhan Syekh. Ya Tuhan saya teh guguli bedan bae komo si Abdul Qadir nama. Lain Tuhan si Abdul Qadir geus guguli bedan we teu kabari malah mau kebonya na. Abdul Qadir eta tah mah. Nah, iyalah sekadar ngalanjutkeun amanah dalam situasi anu kesakiritna nyanggakeun sadaya-daya teu miboga. Mah we aceuna lanjut aceuna henteu. Nagasim goreng sakubaha tadi cek Habib Umar zarah ka guru-guru isyarahna lanjut zarah ka Abah cek Abah bari seuri lanjut zarah deui ka Kidahlan sakidahlan malah ku lagi ke saya di dia di Cilongok zarah deui ka Ki Husain cek Ki Husain carita atuh kula babarengan jeung babaturan kula di Banten meureunanan ratusan sakena ka dieu nungges parae boting ieu jelema mah ieu teh sebenarnya teh tadi ge rada bau-bau ceuk urang teh aya bau menyan ge sebenarnya we asana ieu kadeleuna we meureun jelema padahal mah arwah ya zarah deui ka Syekh Asnawi Caringin masyaallah sarua ulah sieun isyarah lanjut sakumaha biasa bae moal aya naon insyaallah padahal eta teh can boga keputusan. Iyalah karomah ulah ngandalkeun nyanggakeun sadaya-daya ka Tuhan saya iman teu miboga teu ngaku-ngaku lanjut aceuna henteu kudu atuh sapira zikiran je bisaeun kabeh ge dihandapkeun tanggal cau ge urang osok zikir eueuh masalah nya nah tetapi seperti iyalah berbagai cara ieu teh maksudna supaya ulah gegedena mah kula teu ngomong kumaha Allah bae lumantak inget ka al afal kulluha minallah pagawean kabeh ge ti Allah urang kicep ti Allah urang denge ti Allah urang ambekan ge sadar atau teu sadar ieu kan ti Allah urang hudang hees ieu ti Allah terus we kabeh ge yakinkeun eta leumpangna ti Allah diukna ti Allah ngomong ti Allah nu mantak moal pati-pati jelema lempang lamun eueuh Allahan moal pati jelema diuk lamun eueuh Allahan dina ilmu hakikat urang jeung robah urang milik Allah urang jeung cicing urang milik Allah lamun urang jeung cicing urang jeung robah urang nu Allah teu bogana naon nu mantep ketika urang dek dimuriangkeun muriang bae dek disehatkeun sehat bae dek disugihkeun sugih bae dek disusahkeun susah bae kubahan nu bogana bae. Nah, lamun urang cerita seputar penataan ilmu syariat naik ke ilmu thariqah, naik ke ilmu hakikat pasti urang teh tertarik jeung resep kabeh. Komo ketika urang asup ka wilayah thariqah, moal aya nu resep sebab alamna lain. Urang ketika thariqah kan ninggalkeun syariat teh qalbu urang tatagenana langsung ka Allah bae ulah kasalian Allah hiji bae kumaha Allah keputusanana bakal nikmat ulah aya ka makhluk nu mantak ieu teh maksudna haul
dengan sakadar ngakurkeun frekuensi gelombang getaran ruhani urang nu aya di diri urang jeung frekuensi gelombang getaran nu aya di junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngakurkeun frekuensi gelombang getaran sukma jeung getaran sukma nu aya di para aulia-aulia Allah, terutama Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Dihaturkeun ku urang, disambungkeun supaya urang engke di akhirat ya aku sakadar sakitu hayang salamet. Urang teh hayang salamet di dunia wal alah di dunia mah jasa kedeung, di akhirat ieu ketika ngagebrah neraka. Haji Pendi dihareupeun di dinya jeung Ki Fudoli ieu nu hese ge jeung Haji Rusdi kieu bae tah. Hoi, cek malaikat keur daraon di dinya. Ka surga teh nyaho jalan ceukna. Emang tadi dah kunaon cek malaikat mah teh nyaho jalan nyaeta atulah ceukna teh. Atuh geus mah ka neraka panas. Embung ceukna embung. Atuh ka surga ai jalan teh ka deuleu. Hese kan bangsa jelema nu karitu mah. Nu diharapkeun ge kan syafaatul uzma ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang teh ngaharepkeun deui ti para aulia-aulia Allah, para ulama-ulama. Lamun urang keur mejeuna kabingungan jol we aya wali Allah. Tanya, "Pen, keur naon sia?" Ieu saya. Bogo ieu kenal henteu? Henteu. Ya, sia mah maca sok kutub-kutub robani teu kenal. Oh, cenah kula mah macana sia teh hayang anu numbak bae goblok sia mah. Ieu tah. Nanya aja kasih Haji Rusdi. Rusdi sia kenal ka henteu. Ieu saha ieu? Nu sok ku sia digurus-gurus teh ari haul. Eta sih. Mau dibejakeun lah wae. Tuh, Masya Allah. Nah iya saat-saat orang bingung, ya Allah ya Rabb, ditulungan ku Tuan Syekh Abdul Qadir dengan penuh keyakinan. Masya Allah. Mentak aya we anekdot setik. Ki Fudoli kapanggih lah jeung awewe di akhirat ya. Awewe teh nanya, artis geulis ieu mah. Oh, pohara ieu mah. Libanon ieu mah. Kan cicing di Jakarta. Ieu lain Ki Fudoli. Masya Allah, hadena ge kapanggih di dieu. Ai kitu kunaon? Kula dek jebrang ieu jembatanna leutik jasa. Sugan be aya kiai mah kula bisa salamet. Ayo tenang bae sih cek Ki Fudoli. Biasa kan tukang ceramah mah kan gitu. Kieu aya hayang salamet mah neng berangkat ulah kasih si kagigir, ulah inget ka dunia, ulah inget ka jabatan, ulah inget ka kemewahan, pokoknya mah berangkat menuju surga insyaallah. Langsung berangkat doana tuh insyaallah cek Ki Fudoli didoakan. Langsung berangkat diharap Ki Fudoli na di tukang. Langsung pas tengah-tengah neraka goyang jembatanana leutik ngaranna ge jembatanana. Atuh itu mah tuh konsentrasi kan artis mah Ki Fudoli neuleuh bujur awewe goyang. Ya Allah cak Ki Fudoli mantep jasa ya Allah nyingsat deui sial jasa ya Allah ya Rob. Ai artis mah datanglah ke surga alhamdulillah cak nyana salamet ye. Barang deuleu ka tukang Ki Fudoli. Hah ka mana? Cak artis saeureum nyaho-nyaho aya suarana be tolong bareng ka neraka sial tak Ki Fudoli. Maksudna lobalah nganasehatan batur horeng poho dirina. Gitulah hati-hati ya, loba jadi penasehat-penasehat, coba jelema anu jadi penceramah-penceramah batur lah lulus di nasehatan di ceramahan ai kiaina di ditu mah di Lampung makan gitu ya. Maksudnya ditahan sodakoh ke masjid ai kiaina mah henteu
Nyata mah di ditu di dieu mah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, orang cerita syariat, cerita thariqah, cerita hakikat. Pondok pesantren teh seputar eta nu diaji teh. Cerita tentang Islam, cerita tentang syariat. Kitabna ti mimiti sapinah nu leutik, datang ka minhaj raudhah nu gede. Tapi ketika orang asup ke wilayah thariqah, orang geus dadah ka syariat. Mendak wariba jelema loba nu berthariqah tapi horenganan syariat-syariat keneh. Kuduna makan pepegatan jeung syariat, pepegatan keyakinan ulah ka makhluk ka Allah. Iyalah anu hese. Henteu hese ngan perlu bimbingan sakumaha tadi Kangjeng ngabimbing Sidina Ali. Sidina Ali ngabimbing lain ka Sidina Husain unggul loba murid-murid Sidina Ali. Tinggal kumaha jalur-jalurna. Mentak di Indonesia aya Jatman, Jamiah, Thariqah. Nah aya Jatmi eta mah zaman Ki Musta'in baheula. Nah ieu mah keur carita bae keur carita. Ulah menyaritakeun perjalanan Tuan Syekh Abdul Qadir Tileletik tadi geus. Nah ala kadar geus kuari mah nyaritakeun geus jadi walina. Nya aya nu seseorang ngaranna Arif Abdul Hasan. Manehanana ziarah ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Urang Besir. Ziarah aya biasa. Wow, masyaallah dibagjakeun segala rupa. Ziarah ka Tuan Syekh Abdul Qadir langsung dibere wirid sholawat, zikir. Sababaraha poe lah di dinya. Begitu dek balik nyana mikir. Ieu balik Baghdad Mesir teh lain lalakon deket jauh. Perjalanan anu jauh kitu kan ngabutuhkeun bekal sedengkeun duit teu boga dahareun teh aya. Nah ieu mah tinggal kumaha ieu sih kajahoan ku Tuan Syekh Abdul Qadir. Begitu menghadap ke mana Arif balik sing hade nya ilmu anu geus diturunkeun laksana mohon insyaallah supaya mantep tawajuh ka Gusti Allah. Yana mikiran baiki aya nu dipikir ku maneh mikiran teh Baghdad Mesir teh jauh aju ieu teh teu boga duit jeung teu boga bekal geus percayakeun ka Gusti Allah. Mulai kuari ulah percaya ka duit, ulah percaya ka roti, ulah percaya ka materi hiji be Allah kumaha Allah ahed cenah hirup insyaallah kumaha Allah paeh kumaha Allah nyangakeun atuh doana ngan sakieu be cek Tuan Abdul Qadir besi lapar teuing kenyot bae ieu tah curug maneh sakitu bae kenyot curug maneh ade curugna dicekel ku Tuan Abdul Qadir tek berangkat boga keyakinan ka Tuan Syekh Abdul Qadir seperti eta. Sapoe, dua poe masih kuat ka tilu poe. Teu dahar geus teu nginum tinggal kicep. Eta mah kuat keneh Arif haji peni mah asana geus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakieu ge dahar teh innalillahi. Tah. Begitu geus teu kuat ka opat poe, teu kuat. Dikenyot bae ieu curugna. Masya Allah. Sakenyotan doang seakan-akan dahar anu loba seakan-akan nginum anu loba ilah karomah Tuan Syekh Abdul Qadir terus sakenyotan doang datang ke Mesir geus teu dahar-dahar lumantak coba engke balik ti dieu ngenyotan ieu bae ilah kahebatan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Rajail Hikmah urang lamun nyaritakeun karomah teureun merenung teureun tercengang ajib anu luar biasa ya Allah ya Rabb mendak aya wali anu dipanggil ku raja manggil 3 tokoh lantaran ieu boga endog 5 jelemana 3 hayang kabagi rata endog 5 jelemana 3 supaya kabagi rata saha nu bisa cak raja lamun ieu jelema nu bisa berarti hebat pikiranna lamun teu bisa berarti barodo kabeh panggil nomor kahiji ahli ekonomi
ahli ekonomi coba ya jelemana tilu saha-saha cek ahli ekonomi kula pemajikan kula jeung maneh oh jadi kula kabagian ngedek dibagina endog 5 supaya kabagi rata kumaha eta pengusaha kieu BUD jalan hayang kabagi rata mah ya tetep bae meuli deui hiji jadi genep atuh kos kitu mah gampang masalah engke ka dituna ngajualna cara jualna taekeun hargana gitulah ahli ekonomi mah penting untung rugi nah kos kitu mah tuh atah cek raja coba PNS anak buah-buah aing coba kade kumaha ye carana ye ngabagi 5 supaya rata anak buah raja dipanggil ku tuan raja atuh babari tuan raja 5 hayang kabagi rata mah kumaha atuh siring hiji ajo jang tuan raja hiji jang pemajikan tuan raja hiji kan ngeunaheun siring hiji nu tilu deui panu hiji deui jang kula nu 2 deui asupkeun ka kantong siapa bawa enti kitu bae pamarentah mah kos kitu meureun nya eta si ada sagambaran poare eta sakali deui coba cek tuan raja jang tuan raja hiji jang pemajikan hiji jang kula hiji nu 2 ka kantong goblok sia mah can cair keneh bae aya Nasrudin Wali panggil coba Nasrudin bisa kada aya naon tuan raja endog 5 hayang kabagi rata nu 2 ieu geus teu bisa ngabagi coba maneh pembagian ka hiji kieu pembagian kadua kieu coba maneh tuan raja letik tah mah carana kumaha yo atuh kieu tuan raja jang tuan raja hiji jang kula hiji jang pamajikan 3 pan siapa kos kitu teh adil etalah adil seadil-adilna insyaallah eta hukum paling adil teka arti aing mah coba dalilna kumaha ieu jang tuan raja hiji jadi 3 lantaran tuan raja kan geus boga endog 2 jadi 3 kula ge sarua bae boga endog 2 jadi teh apa majikan makan teu boga endog 3 jadi siling 3 pinter oge maneh cek kitu lah ialah hikmah seorang arif tetapi lain sakadar sakitu horeng pimaknaeunana nu mantak awewe dibere 3 teh horenganan panjang sebab nu bisa nganyileung-leuman teh horeng awewe lalaki mangan bisa totoker doang sok aju ka mana bae para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun hukum anu ngahukumna seorang arif pasti cair bae boro-boro keur bener keur salah nage jelema bakal kaharti bae ya Allah ya Rabbi gitulah seorang arif nah di akhirat di akhir zaman engke kan orang bakal datang dabah bakal datang dajjal bakal Imam Mahdi saat-saat dajjal datang ke mejeunah rit anu luar biasa kemudian gitu dabah nah ieu kan aya tulisan kafir inggi surat sabenerna mah lain engke mah dijelaskeun secara nyata ayeuna ge ku para aulia Allah mah ku para aulia Allah geus katebakeun nu mantak caririk para aulia Allah mah ti peuting teh sebab naon ditarang-tarang manusia geus aya bahasa kafirat ditarang manusia geus aya bahasa munafikat naudzubillah min dzalik lamun eta kabawa terus ka akhirat nu mantak eueuh deui iwal tinggal doa teh jang umat jang keselamatan bangsa keselamatan negara keselamatan umat supaya saralamet kabeh ge lamun Imam Abu Yazid Al-Bistami anu lahir di Bistom baheula manehanana bingung lantaran di negara teh kalut munajat ka Gusti Allah teu pernah aya isyarah ninggalkeun negara Bistom maksudna minta isyarah ya Allah ya Rabb manusia teh ieu teh keur pilu ku nafsu syahwat geus kumaha kahayaangna bae manusia nagara teh kieu geuning kaayaanana kaula teh diangkat jadi ulama ku Gusti teh ieu teh jang mecahkeun masalah teh kumaha nyuhunkeun Gusti abdi teh datangkeun seseorang ka abdi
yang bisa musyawarah cicing menek torojol teh ieu jelema naik kuda ieu meureun ieu utusan Allah kebenaran matana teh hiji matana ngan hiji Masya Allah ditanya ku Imam Abu Yazid bucek Imam Abu Yazid bananta anjeun sa hai kula teh ieu teh dipanggil ku maneh teh ya keraya di gunung ieu teh kadenge suara maneh diutus ku Gusti Allah titah ka dieu dek musyawarahkeun negara oh benar titah ngabentakeun mata anu sabelah deui ieu teh mata teh tangan sabelah neuleuna tanda di negara teh kuari teh ieu jelema teh matana keur neuleun teh sabelah ai kudu hayang nyaho mah rata bae diisarahanana ya Allah ya Rabb titah meulah titah mukakeun mata nu sabelah ieu kieu Abu Yazid cek eta wali teh ke aya anjeun teh saha engke heulanan kula teh diutus nah kulantaran sakitu menta gerage ka Gusti Allah ieu mata teh supaya benta sebab jelema lamun benta teh sabelah dedeleuanangan sabelah bae lamun deuleu sebelah mata nu bener ge bakal salah bae maka menta gerage ka Gusti Allah supaya ieu mata teh bisa duanan menta munajat Abu Yazid Al-Bistami ka Gusti Allah ya Rabb bukakeun mata abdi bukakeun mata hate abdi bukakeun mata hate umat-umat Gusti bukakeun mata hati jelema-jelema Gusti abdi apal bahwa Gusti teh nyieun sorga abdi apal Gusti teh nyieun neraka geus aya keputusan Gusti nu bakal ka sorga jeung ka neraka teh tetapi kewajaran abdi sebagai hamba Gusti ngadoa ka Gusti nyuhunkeun supaya jelema teh saralamet we Gusti kabeh wali mah doana kos kitu eueuh do ngadoakeun silaka kabeh salamet urang jeung peuting teh kasaha bae salamet bae boro-boro nu bener nu salah ge didoakeun salamet bae loba jelema nu salah didoakeun salamet jadi wali ku wali mah kos kitu mantep jadi wali mah sebenarnya mah lain cara Habib Wartadi lain asal ngadeukeutan wali engke ge bau wali jadi wali mah henteu kan bau wali bau wali tah Abu Yazid langsung munajat ka Gusti Allah hasil munajat Abu Yazid dek gerak ndek cicing kumaha cak aing ulah sok gerak di luar nafsu ulah sok gerak make nafsu wayah perang kumaha cak aing perang teh wayah cicing kumaha cak aing geus minta keputusanana ka aing cak Gusti Allah hubungi deui ku maneh tah jelema nu diutus ku aing dina isarahna seperti eta akhirna Abu Yazid teh datang deui ka eta horenganan eta teh Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam nah jadi neuk naon bae ge urang teh munajat ka Gusti Allah hatta neuk ka Mekah ge kan urang titah munajat urang neuk kawin munajat ulah sakawin-kawin kajeun teh geulis lamun ke makan hati kumaha maningan kawin makan nu geulis tapi bagus nah ngan dibandingkeun ku urang aya nu geulis makan hati tapi aya nu jore ka urangna tenang tentrem mending mana ye goblok sia mah anu geulis bae makan hati ge tapi eta ngaranna mendingan anu jore sederhana tapi tentrem urang ka mamana bebas moal aya pikiran naon deuk nyaba ka mamana ge tenang geus 15 poe ge ditanya pan sia teh inget ka pamajikan henteu emang kunaon gitu henteu kunaon teu melang teu naon lain besi ku batur sanu hayangan nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi horeganan dina ilmu thariqah aya munajat ka Gusti Allah minta petunjuk jang bangsa jang negara jang kelangsungan jeung keselamatan lamun kula nyaritakeun seputar perjuangan kemerdekaan ieu teh andil ahli-ahli thariqah anu luar biasa Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat termasuk Banten, seluruhna Aceh, Palembang
ieu teh andil ahli thariqah tertulis teh ngan teu make cara Haji Rusdi tanu ngagantung dia naon ieu peneng ai kat teu make kos kitu ahli thariqah eta mah ahli syariat teh mah kos kitu mah capek tah make aikat keneh mah kuntal kantil tadi isuk-isuk ka imah kula pos biasa kumande ka hotel tah ya jadi ieu andil ahli thariqah kula boga sejarah-sejarahna di Aceh ahli thariqah memperjuangkan negara Aceh Indonesia khususnya Aceh umumnya Indonesia termasuk Jawa Timur termasuk Jawa Tengah termasuk Jawa Barat termasuk Banten Tangerang itu terlupakan ku pemerintah keandilan ahli thariqah. Masya Allah catatanana baheula di Gus Dur aya kuari di Habib Lutfi aya kula nyaho Masya Allah catatan jangan eta mah dirahasiakeun urang teh kapan hirup teh penuh rahasia susumputan sebenarnya urang teh hirup teh urang teh susumputan lolobana kan jelema teh nyumput ti pamajikan padahal mah ieu urang aya nu nyumput di awak urang teh awak urang nu kadeuleu adalah zahir ruh ieu nyumput di awak urang horeganan ruh teh ieu keur nyumput jadi jasad teh tempat panyumputan roh nu bakal bari ka Allah mah sebenarnya mah roh kunaon eta roh teh diurus ku urang kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sakadar nyaritakeun bahwa amanah jeung titipan langsungkeun alhamdulillah urusan penataan-penataanana dipersilahkeun saha anu hayang mantep ibadah ka Gusti Allah tatalah syariatna menuju thariqah ti thariqah nanti engke ka hakikat supaya orang bisa selamat di dunia wala akhirat tapi sebenarnya mah sakumaha tadi tah nya dongen Tuan Abdul Qadir aya di orang Mesir pengusaha tajir pengusaha datang dekat Tuan Abdul Qadir tadi engke bengaranna ge usaha datang ka 40 tahun teu kaburu ka Baghdad barang geus 40 tahun kakara ka Baghdad barang datang ka Baghdad cek orang Baghdad atuh Abdul Qadir mah geus maot jujung kelan ya Allah ya Rabbi hanas engke bae barang geus datang ka dieu geus maot ceurik ku cinta-cintana jeung yakin-yakinna ka Tuan Abdul Qadir sila nu rapih dihareupeun makam geus sila peureum geus peureum napas diatur kumanehanana difokuskeun ka Gusti Allah jeung Tuan Abdul Qadir tiba-tiba Tuan Abdul Qadir na muka blak kuburan langsung keluar urang lamun nyaritakeun kos kitu teh kadang-kadang aneh ngan muka teh lain haju muka blak haju keluar kitu lain haju ngobrol nyaritakeun hajat atuh lain kitu sia mah kos kitu bae sih urusanana tah urusan zahir lain dia urusan gaib tapi seperti eta lamun digambarkeun ku urang seorang tajir langsung sasalaman pedagang dinasehatan geus dinasehatan wiridkeun padahal geus maot Tuan Abdul Qadirna wiridkeun ieu sholawat munjiat wiridkeun ieu zikirna hatur nuhun jadi beat eta Tuan Abdul Qadir mah geus maot langsung hudang deui ya Allah ya Rabb Gusti Allah nu agung alhamdulillah batur teh jarawa bahwa kula mah ieu kapanggih jeung Tuan Abdul Qadir teh balik di jalan terus sambil zikir sambil datang ke Mesir jadi wali babari orang jadi wali ngomong nama babari ieu wali itu wali tapi maha kawasa Allah maha suci Allah seperti eta lah nah urang nyaritakeun karomah para aulia-aulia Allah nu sejen ge loba ulah kudu ka Baghdad di Tangerang bae nu boga karomah ambaleh di antara karomahna tah ieu karomah Tuan Abdul Qadir keur aya di dieu ieu tenda dieuweuhkeun tapi kan teu panas ngan bagundula deuleu bae ka luhur hujan tah moal tapi ieu karomah ngaranna lamun kukula dicaritakeun seputar haul ieu piduh ku karomah Tuan Abdul Qadir karasa luar biasa nah ku ayeuna sakitu urang niatna kabehan anu kulanya hobe ye nya ti Madura Jawa Timur Jawa Tengah nu bebeja ka kula ye
kemudian di Medan, Kalimantan, Padang, Lampung. Nah iya anu sasalaman kukula ditanya nu nyaho luar biasa di luar ge loba komo ima di Kulon Serang, Pandeglang, Rangkas, Tore kabeh loba. Nah ieu mah kabeh ge niatna ka dieu kan sakumata di ziarah ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Mudah-mudahan urang kabehan dia aku murid disalametkeun jaga di akhirat, syafaatan urang ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sabada ieu dipersilahkan besi aya keneh sisa-sisa dahar, besi aya keneh sisa-sisa besi eueuh meuli ya ditegapkeun sakieu. Mudah-mudahan anu balik ka daerahna masing-masing aya dina kasalametan, aya dina kabarokahan, negara urang mudah-mudahan salamet, polisi jeung tentara ge mudah-mudahan dibere luluh hatena jeung dibere salamet ku Gusti Allah. Kabeh PNS kabeh gubernur bupati kabeh mudah-mudahan dibere salamet engke urang di akhirat babarengan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Memeh ditutup ku doa terakhir aya Habib Ruhi supaya berdoa. Sini Habib doa. Doa dulu. مولانا قبل الدعاء استأذن. أين المترجم؟ اليوم أنا كنت أنام قريب من بيتكم حوالي الساعة 2 فجرا، وقبل صلاة الفجر يأتي في الرؤيا والدي الشيخ أمين رحمه الله الذي توفي قبل 29 hari. توفي قبل 29 يوم، وأنا أنظر أخرج من بيت حجي أغوس أمشي إلى بيت حضرتكم، فأجد والدي الشيخ أمين يخرج من بيت في الطريق وهو يبتسم. أنا فرحت، أنا لم أستطع أن أحضر جنازة والدي في لبنان، موجود في أندونيسيا، فسألته يا والدي أين أنت؟ قال لي أنا عند جدك سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. فسألني أين تذهب؟ قلت له أذهب إلى مولانا أبويا أوتشي ترتسي. فقال لي بلغه هذه الرسالة من سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره بواسطة والدي الشيخ أمين رحمه الله: ما عند الله خير من الدنيا وما عليها ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا في هذا الليل. Beliau tadi sedikit menceritakan, tadi malam beliau bermalam di rumah Bapak Haji Agus yang tidak jauh dari sini. Sebelum beliau melaksanakan sholat subuh, dalam mimpinya beliau bertemu dengan ayah beliau yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar 29 hari yang lalu. Ayah beliau bernama Syekh Amin Ruhi Al-Jailani, dan di dalam mimpinya itu Syekh Ahmad yang akan menuju kediaman Abu Ya'uci melihat ayahnya yang sedang berdiri sambil أنا في الطريق من بيت حج أغوس إلى بيت مولانا، فوجدت الشيخ أمين في الطريق يخرج من بيت. ترجم. Ketika beliau akan menuju kediaman Abu Ya'uci, kemudian beliau melihat ayahanda beliau bernama Syekh Amin keluar dari rumah. فسألته أين أنت؟ قال أنا كنت عند جدك سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. Kemudian beliau bertanya kepada ayahnya yang sudah wafat itu di dalam mimpinya, di mana engkau wahai ayahandaku? Dan beliau menjawab, aku bersama dengan kakekmu yaitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. سألني أين تذهب أنت؟ قلت له أنا في الطريق إلى مولانا أبا أوتشي ترتسي. Kemudian ayah beliau bertanya kepada Syekh Ahmad, engkau hendak kemana? Maka beliau menjawab, aku hendak
pergi menuju kediaman Abuya Uci. فأخبرني الشيخ أمين بلغ مولانا أبويا أوتشي هذه الرسالة من سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره: ما عند الله خير من الدنيا وما عليها ولسوف يعطيك ربك فترضى. Kemudian ayahanda beliau Syekh Amin menyampaikan kepada Syekh Ahmad yang merupakan putranya, sampaikanlah kepada Abuya Uci salam sebuah risalah dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak ada yang lebih baik di dunia ini dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia-Nya sehingga Abuya Uci menjadi ridha dan senang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad Nabil Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم إني أسألك بما سألك به حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن ترفع عنا الداء والبلاء والغلاء والوباء وسلطة الأعداء وتتوفنا وأنت راض عنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وأعطيتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم أنطق ألسنتنا عند السؤال. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود الوجوه. اللهم آتنا كتابنا بيميننا ولا تؤتنا كتابنا بيسارنا. اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك وأصلح شأننا كله يا أكرم الأكرمين. اللهم إني أتوسل إليك بحبيبك ونبيك وشفيعك محمد صلى الله عليه وسلم وبسلطان أوليائك سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره أن تحفظ أندونيسيا وتحفظ أهل أندونيسيا وتبعد وباء كورونا عن أندونيسيا يا رب العالمين. اللهم إنهم من عبادك الصالحين. اللهم إنهم من عبادك التائبين. اللهم إنهم من عبادك القانتين. أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث. اللهم أنت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فنحن عبيدك أذلاء على بابك التجأنا إليك يا رب العالمين. ليس لنا ملجأ سواك يا الله. من يرحمنا إن لم ترحمنا يا الله. من يغفر لنا إن لم تغفر لنا يا الله. من يتوب علينا إن لم تتب علينا يا الله. اللهم بشفاعة نبيك محمد. اللهم ببركة سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره أن تجعل مولانا ومربي روحنا أبويا أوتشي ترتسي من طويلي الأعمار وكثيري الأرزاق وتنفعنا ببركته وتنفعنا من علمه وتنفعنا بولايته وتحشرنا وإياه تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وتسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم بارك هذا المجلس. اللهم بارك هذا المعهد. اللهم بارك هذا المسجد وبارك صاحب هذا المجلس وبارك من حضر واجتمع وصلى وقرأ في هذا المجلس. اللهم بارك بهم وبأصولهم وبفروعهم إلى يوم الدين. اللهم أنزل عليهم السكينة والرحمة والرضا والغفران وأمدهم بمدد من عندك يا الله. وارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. وارزقهم ذرية صالحة تعبدك ولا تشرك بك شيئا. اللهم نور قلوبهم بالإيمان وزين صدورهم بالقرآن وبمحبة نبيك العدنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما جمعتني بأحبتي في الدنيا اجمعني بهم في الآخرة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومع سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره أن تتقبل ما نحن فيه يا الله وتجعله خالصا لوجهك الكريم. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
على نية القبول إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جناب الشريف إلى الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله أجمعين، جدنا الباز عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وإلى والدينا ووالديكم، مشايخنا ومشايخكم، من علمنا من علمكم، من له حق علينا إلى يوم الدين، أمواتنا أمواتكم، جميع أموات المسلمين كافة عامة، على أن يجعل الله آخر كلامنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حقا وصدقا، إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جانب الشريف إلى الباز عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وخاصة إلى روح والدي الشيخ أمين محمد علي الدهيبي الجيلاني، غفر الله له وتقبله في جنات الخلد آمين يا رب العالمين. لهم منا ثواب سورة الفاتحة. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.